warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana, mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadayana, dina dangan ayeuna urang bade diajar materi ngeunaan pakeman basa. Nanging satajana hayu urang pedar heula kompetensi dasarna. Nu kahiji nyaeta mengidentifikasi kekayaan idiom bahasa Sunda dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan struktur teks, fungsi sosial, dan aspek kebahasaan. Keduana, menyajikan kekayaan idiom bahasa Sunda serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memanfaatkan berbagai media. Saterasna nyaeta tentang tujuan pembelajaranana. Tujuan pembelajaran dina materi pakeman basa nyaeta setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami idiom bahasa Sunda, babasan, paribasa, panyaraman, kila-kila, serta dapat mengkomunikasikan dalam bentuk percakapan dan tulisan. Data siswa-siswi sadayana merupakan kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaran dina materi pakeman basa. Pakeman basa disebut oge idiom. Asalna tina bahasa Yunani nyaeta idios, anu ngandung arti khas, mandiri, khusus, pribadi. Siswa-siswi sadayana dina bahasa Sunda pakeman basa nyaeta wangun basa anu khusus, tur mandiri sarta ngandung hati anu dikandungna. Teu bisa dihartikeun sajalantrahna atau sajelas-jelas nanya nurutkeun harti tata basa. Atawa pakeman basa teh nyaeta pokokan anu maneh nu ngandung harti siloka henteu sacerewelena nya. Eta omongan dilarapkeun ka jelema ngan kecap-kecapna henteu dicokot tina ngaran babagian awak atawa paripolah pasifatan jelema bae, tapi aya tina ngaran barang salian ti jelema seperti ngaran sasatoan atawa tatangkalan anu diwangun omongan gesan ngedalkeun kereteg hate, eusi hatenya atawa pikiran kamulian. Anu kapanggih dina pakeman basa atawa idiom disebutna harti idiomatik. Harti idiomatik. Anu kaasup kana pakeman basa dina basa Sunda diantarana anu kahiji aya paribasa, anu kadua aya babasan, anu katilu aya cacandraan, aya uga, anu kalima aya rakitan latif, anu kagenepna aya nu disebut caturangga. Ayeuna siswa-siswi sadayana urang pedar heula hiji-hijinya. Anu kahiji nyaeta ngeunaan paribasa. Aya nu pernah ngadangu paribasa atawa dina bahasa Indonesia mah disebutna pribahasa. Atos sanamnya naon sih paribasa teh? Jadi paribasa teh nyaeta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup, ngawangun omongan atawa runtuyan kalimah anu geus puguh entep seureuhna atawa sistematikana nya geus puguh surupanana jeung geus tamtuh pok-pokanana. Paribasa ngabogaan ciri-ciri. Naon ciri-cirina? Anu kahiji aya paribasa sifatna ngabandingkeun, ngaumpamakeun jeung mapandekeun. Anu kadua paribasa teh omongan anu hartina lain hati sajalantrahna, lain hati sabenerna nya. Anu katilu paribasa teh mangrupa kalimah anu teleb sarta antep kana hate nu diajak nyarita. Paribasa henteu bisa dirobah, teu bisa dikurangan, teu bisa dileuwihan sarta dilemeskeun kecapanana. Sabab naon coba?
sabab geus mangrupa wangun basa anu geus matok. Ya geus pakem geus matok teh bisa diperba. Tah, siswa-siswi sadayana ditilik tina maksud anu dikandungna paribasa teh bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan. Naon bae? Aya nu terang? Anu kahiji paribasa wawaran luar. Kesina ngebrehkeun pangalaman nu geus lumrah di masyarakat sarta mangrupa bahan babandingan pikeun laku lampah urang. Hiji contohna mangga biasa ninggal dina layar. Uyah mah tara TS kaluhur. Artina tabiat atau sifat menjadi anak tara jauh beda jeung tabiat atau sifat kolotna. Anu kadua aya buruk papan jati. Artina sagoreng-gorengna dulur sorangan moal tega ngantepkeun mun aya kararepet atawa meunang papait. Anu katilu, anggaran biasa ditinggal hade ku omong, goreng ku omong. Artina dina yang hareupan masalah rek hade rek goreng kudu dibadamikeun. Anu kaopat, anggar biasa ditinggal buburuh nyatu diupah beas. Artina menang 2 keuntungan sekaligus seperti nu sakola menang beasiswa. Anu kalima, ya. Ari umur tunggang gunung, angen-angen pecat sawet. Artina ngajan umur geus kolot, kahayang kawas ngora. Ya, seperti gitu. Eta paribasa anu kahijinya. Kedua, nyata paribasa panyeram lampah salah. Tina panyeram sangkan ulah nigawe pagawean anu mata rugi. Boh keur diri sorangan, boh keur batur. Contohna kumaha Bu? Tah, contohna saperti dina layar ieu. Anu kahiji, ulah unggut kalinduan, ulah gedang kaanginan. Hartina ulah sieun kudu gede kawani, nya. Anu kadua, mangga jasa ditinggal. Ulah kumeok samemeh dipacok. Ieu mah sering ngadamunya. Hartina naon? Hartina ulah waka ngomong teu sanggup atawa teu bisa samemeh dicoba. Anu katilu, ulah incah balilahan. Hartina ulah rek ninggalkeun tapi kudu tetep satia. Anu kaopat, ulah nyeungceurikan upih ragrag. Hartina ulah pokoyok ka jalma nu geus kolot sabab urang ge bakal ngalamar. Dan anu kalima, cara kakembang melati kudu cara kapicu. Hartina ulah babari bosenan tapi kudu satia salilana. Tetanya jenis sindiran anu kedua. Anu katilu aya paribasa pangjurung laku hade. Esina naon? Esina teh pikeun pangjurung milampah pagawean anu hade. Contohna caringcing pageuh kancing, saring sepageuh iket. Taki-taki dina ngajaga keamanan, magehan tulat jeung sajabana misi aya bancang pake. Anu kadua nyaeta kudu bisa ngeureut neundeun. Artina kudu bisa ngajeujeukkeun rezeki kudu si tamahinya, Anu katilu aya kudu hade gogog, hade tagog. Hartina hade basa jeung hade tingkah lakuna. Anu kaopat, biasa ditinggal. Bibi lintik dileutik, babanda ibu budak. Geus gede ngan kari make. Hartina kudu gemi jeung daek babanda dileutik ngarah di mana geus kolot teu loba kakurang. Kalima, ilmu tuntut dunya sia, sukan-sukan sakadarna. Hartina teangan ilmu jeung harta banda keur dibengkeuleun. Sarta kudu hirup basa. Contoh anu kalima, ilmu tuntut dunya sia, sukan-sukan sakadarna. Hartina teangan ilmu jeung harta banda keur dibengkeuleun sarta kudu hirup basaja jeung saterusna. Aya babasan. Babasan jeung paribasa aya bedana. Babasan wah winang prasa atawa kecap kantetan anu susunanana geus matok. Nya
sarta ngandung harti injeman. Babasan anu kahiji, babasan mah mangrupa babandingan ngeunaan kaayaan, pasipatan, parikolah, sarta nasib jelema jeung sabideunana. Anu kadua, babasan mangrupa frasa atawa kecap kantetan anu ngandung harti injeman lain harti sabenerna. Babasan teu bisa dirobah, dikurangan, dileuwihan atawa dilemeskeun. Tah siswa-siswi sadayana papasingan babasan di antara wae anu kahiji anu dipake babandingan sasatoan. Contohna kumaha Bu? Contohna sapertos kieu. Contohna kieu, anu kahiji beuteung anjingeun. Artina beuteung jalma anu leutik dipapandekeun kana beuteung anjing. Anu kadua hulu beutieun. Anu kadua ya hulu beutieun. Artina leutik sirah teu sabanding jeung awakna. Dipapandekeun kana peutik nyaeta kutu munding anu huluna leutik. Anu kaduana aya anu dipake babandingan tatangkalan jeung buah-buahan. Contohna kumaha? Contohna anu kahiji kawas bebeulahan terong, artina sakarupa pisan siga kembang. Anu kadua pucuk awian, artina teu pancek pamadeganana, dipapandekeun kana pucuk awi anu luak leok katebak ku angin. Terus anu katilu aya anu dipake babandingan barang. Contohna anu kahiji aya burat batu, artina kukuh teu babari ngarubah omongan anu geus diucapkeun. Pandekeun kana urat-urat dina batu sabalikna tina urat cai. Nu kadua aya sari gunung, artina dilarapkeun ka awewe anu katingali geulis di kajauhan tapi ari di kadeuketan mah teu sababaraha geulisna nya. Jadi ieu teh dipapandekeun kana gunung anu katenjo endah di kajauhan mah nya gunung teh. Anu kaopat anu dipake babandingan awak. Contohna gede hulu, aya mah sering ada nya. Artina sombong atawa adigo. Anu kadua ya bengkok tikoro, artina teu kabagean kadaharan istimewa lantaran beakeun atawa telat datangna. Anu katilu panjang leungeun, artina daek cicokot jalma tukang ciceremen, papaoknya ulang paling. Anu dipake babandingan jelema atawa tokoh kasohor. Anu kahiji kawas Rama jeung Sinta, artina pasangan anu kasep jeung geulis, dipapandekeun kana tokoh wayang Ramayana. Kawas dongeng si Bosetek, artina munta ganti aturan tapi taya parobahanana, dipapandekeun kana ibu dongeng anu tokohna si Bosetek jalma nu loba aturan tapi taya kamajuan. Anu katilu mangrupa kecap kantetan anu murwakanti. Nu kahiji aya awet rajet, murwakantinya awet wet rajet. Dilarapkeun ka nu laki rabi, lana tapi rea paceng kadanana. Nah kadua pinter kabalingan, artina omong cenah pinter tapi beunang katipu ku batur atawa nyieun aturan anu teu bener. Sisi sadayana ayeuna urang medan-edan cacandraan. Naon sih cacandraan teh? Nyaeta caritaan karuhun anu ngagambarkeun kaayaan nagara, jaga atawa dina zaman anu bakal kasorang. Seperti panataan kana pasipatan tempat anu dibalik. Anu kahiji Bandung meureun ku tangtu. Ya jadi di Bandung teh terus bangunannya jadi harureun aya nama bangunan-bangunan. Anu kadua Sukapura ngadengura. Anu katilu Sumedang ngarang-rangan, Cianjur katalanjuran. Anu kalima Galunggung ngadeg Tumenggung. Anu kagenep Pangandaran andar-andaran. Anu katujuh Wanayasa Mancangkrama. Anu kadalapan Banagara Sor katengah. Ya. Eta contoh-contohna. Cacandraan beda jeung jujulukan kotanya, bentennya. Benten. Contohna ari mah jujulukan kota. Bandung kota kembang, Bogor kota hujan, Cirebon kota udang, Karawang kota lumbung, Karawang kota lumbung padi jeung sajabana.
pasukan kota anu tadi mah cacandraan. Anu kaopat aya nu disebut uga. Naon uga teh? Kecap uga katelah hiji omongan anu eusina mangrupa ramalan yen dina hiji waktu bakal aya kajadian. Boh nu dipikagembiraeun, boh nu dikasusan. Contoh nu kahiji, jaga mah barudak sejajalan di saungan nya buktina nya aya kareta api. Anu kadua, gancang carita beja mun geus aya bala bari kawat nya buktina aya telegram. Anu katilu, jaga mah barudak batu turun ke sin naik nya buktina aya anak somah naik pangkat, anak menak teu naik pangkat. Itu nya siswa-siswi sadayana, mudah-mudahan dugi ka dieu paham. Anu saterusna nyaeta aya nu disebut rakitan lantip. Nyaeta kecap anu diucapkeun maksudna ka ditu tapi artina ka dieu. Atawa kalimat anu salah tapi nu ngadenge teu rasa salah. Contohna gedekeun TV-na, tah maksudna mah lain TV-na nu kudu digedekeun nya tapi sorana nu kudu digedekeun. Itu kedua, abi hoyong asup TV. Nya orang masuk ke TV lainnya maksudnya mah hayang eksis dina TV gitu nya, lain hayang asup kana TV gitu nya seperti itu. Terus anu kagenep aya caturangga. Aya caturangga pakeman atau pangeuruh anu netelakeun tanda-tanda atawa perwatakan kuda hadeuna pikeun diingunya. Contohna aya satria kineunan Sekar Panggung jeung lain. Sadayana urang geus diajar ngeunaan pakeman basa. Jadi aya genep nu diajaraina nya babasan, cacandraan, uga, rakitan lantip sareng caturangga. Jadi aya genepnya. Sabada hidup diajar materi pakeman basa, mangga hidup biasa latihan heula. Latihan soal. Sadayana sakitu wae pedaran ibu ngeunaan pakeman basa, mudah-mudahan hidup sadaya ngantos. Tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.